kita gitu. Oh, saja bani. Ada mainan. Iseset ini. Nah, saja bani. Tuh, tadi. Isenya gini. Nah, ngeson aku, geus naon, gawe hati, maklum dia ya. Kita nyen kehadiran, kurang teh, nanti biniwaran teh. Au islahin nukatiruna, au islahin atawa ngabereskeun. Wah, ngabereskeun teh beberes ieu. Ayo beberes ngaji ya di non, di gulung-gulung lain. Pun bisa ngaberes di nomor ayah anu keur pasien kada di antara mungkin jeung mungkin muslim jeung muslim wayahna ulang pun bisa naon ibu ngapur kumaha cara ngapurkeun gampang cara ngapurkeun gampang misalkan si A jeung si B teh geus setruk nggak bisa lembang kerja karena padu karena kerja akur waktu apa yang ngerti mah kerja akur si A jeung si B teh teu akur hayang ngakurkeun urang teh da teu kudu ngolong duit gampang urang nyaho misalkan si itu teu hade kemari si itu salah sama neng aduh bener kemarin aku pulang goreng setan kemarin itu salam kamane assalamualaikum dipanggil ke salam diburi kasih bet informasi ya terus datang dari si A gitu ngomong aja kurang maneh disalamkeun assalamualaikum cek si B kamane hanya kemarin kaulah buat kuncian nama itu kemarin aslina tak kuring ngomong naoge ayo ngapapaki sasalaman itu dipanggil di mana sok bawina di madrasah orang geus apa ada hasilnya sakurkeun sasalaman urang menang pahala alhamdulillah ulah kieu ya jadi dorna si itu kerame diharapkan di komporan kemarin si itu nambah kemarin bisa dibeli si ada gitu ya aku barang sehat hari ini hayang menang pahala gampang ibu ya hayang menang ridho Allah mah kudu bisa ngabereskeun perseteruan antara si A jeung si B antara jalma jeung jalma urang kudu bisa ngaberes kudu gampang komonya istri mageningan biasa ngelawan Ice sebenarnya masih itu kan lain nama Ice nya percaya ayo dengan begitunya percaya ada minum orang tuh kemarin jadi salam kapuri baik balik dari situ titip salam hayang papagi hayang pertemuan terukun baik gampang anu akhir naon bisa baik saya tahu kalau jadi dorna itu ngamuk ngomporan itu dibayar bensin menjauh isek di sekolah mah isek ngapurkeun budak para seang geuningan kena sajam 2 jam di akur geuningan kita ngerti gitu berarti kudu bisa ngislahkeun islah teh ngabereskeun anu eukeun teu akur sok tataku lamun jelema hayang aya kaalusan hiji teh naon ngapurkeun kadua kudu daek sok arena sorak bari jeung sorak
Tatiru naon Bu? Ai gawe ada ai malu teh hade. Ieu ka hade, atau juara ka hade. Debu juara ka hade. Urang mah ayeuna mah di keluarga heula we bisa kabatur oge. Ke anak mah ka keluarga heula. Ya, urang putra teh harus santai. Nah putra teh lagi selapar nya sia dia. Sia gua santai. Ame naon cenah buku tadi teh, urang teh kudu naon, kudu marentah ka sodako, kudu marentah kana kaalusan, kudu marentah naon kana ngabereskeun di antara jelema supaya naon. Wa mayyama dalika, teh bainan nasi cenah ngabereskeun antara jelema wa man yung sari saja yang anu migawe eta si jalma dalika kana itu anu geus diucapkeun mana diucapkeun teh gawe sodako gawe kaalusan ngabereskeun batur nah eta teh ibtigo margotin karena arah-arah ada nawan ibu nyupri ridho Gusti ngerti. Jadi balikan deui. Teu aya kahadianan jalma lamun jalma teu bisa marentah kana hiji kahadian kadua sodako katilu ngabereskeun di antara jalma-jalma anu teu bari urang kudu migawe ulang-ulang ieu ari marentah sodako euy kudu sodako ai mana cenah ustaz gitu teh endah henteu apa ya salah kok salah lalu begitu negara ini aya we mohon kudu alus ngabatur kudu naon ngabereskeun ari mana ngabereskeun batur saya atuh begitu mah balik turutan balik naon ai sia bunga berarti si bunga jeung saha si bunga jeung si bintang bunga jeung si bintang borsa gitu jadi ngajalankeun anu tilu perkara tadi teh urang teh ngarap ibtigo amargo cek saeta Nade masyarakat cek saeta cek Gusti tuh tinggal wajib cek wajib imas kita cek Gusti berarti wajib imas mah kalau seperti aja cek sah usah mulai udah mau baca dulu udah bisa menunggu cek wajib imas mah terpisah cek Gusti cek saya kok berang cek sah ini anda imas dan kalau berdoa lillahi ta'ala oke nanaonan ibu lamun jelema ngalaksanaan urang teh ibadah karena Allah cenah lillahi ta'ala tasbihatul qalbi karena Allah nanaonan geuning karena Allah lamun teu neangan ridho Gusti anu akhirna ibadah teh neangan ibu neangan ridho Gusti nya urang kalau banyak jelema anu dohir neangan teh lillahi ta'ala jeung padilah pahala ternyata anu diteangan kurang mah begitu udah kieu ibadah mah neangan ridho Gusti ngerti Aramu itu nya tuang gitu ini selain ibtigo amargo selain di ridona alomah etan tong disupri kurang mah amin ridho Allah subhanahu wa ta'ala apa ayat ilahi anta maksudi wa ridho kamar kawe doa negeri mungkin muslim pemlebak kaya lamun jelema geus loba kaya
Boga kaya karena sermolina eta kaya bener ibu tong puluh ibu hayang senang hayang sehat mah tong maya barang anu teu aya tah aya we kasorupkeun kurang sadaya ibu ngerti teh geus ngerti mah atos sok seorang disimpulkeun ibu nu tadi simpulkeun bu seorang nu tadi simpulkeun sok coba seorang mencintai ya ibu ya apa yang tadi sok persieun gue hadap gue karena ulang gitu ya sok itu aja hari atuh karena YouTube Aiji kedang sodako sareng nyontoanana anu kaduana ngakurkeun anu nuju pacogrek nuju baros saya anu katiuna kada seueur ngaramul kahadean kada seueur sodako sareng nyontoanana kaduana ngakurkeun anu nuju sarasea anu nuju pacogrek tiuna kada seueur kahadean kepada manusia terwakilinya ayah hiji nu nyangket sok akhirna ibadatnya kudu naon hiji singkatnya besok ke asikeun baji aya naon cenah abi wae lah speaker teh ibadah adalah sareng ridona Gusti Allah. Akhir ibadah teh kumaha? Bener. Aya dina ridho Allah, ibadah mah. Kada ngapurkeun kanu nuju pacogregan. Jadi akhirnya ibaratnya udah berumah. Tuh, tadi yuk. Wajib adik. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami urang melaksanakan suatu perkara tetapi ibadah ke Allah. Di samping kita di samping untuk lillahi ta'ala, kita yang terutama untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Terima kasih. Lo kan menang biasa nih. Baiklah,
sih ibunya berarti ibu-ibu teh paling terus sadaya nanti anu teu karena ya ini itu terbiasa pintar malu kucing ya malu kucing padahal terbiasa sadayana ge di samping urang teh ibadah lillahi taala anu akhir mah urang teh hayang ridho Gusti itu sih ibu bisa nyimpul anu lebih dekat anu lebih spesifiknya bahasa keren namanya bahasa orang-orang kuliahan itu lebih spesifik dalam mendekati. Bu sakit wae punya mudah-mudahan sanos babaliut ibu-ibu babaliut ya kayak apa tapi bener babaliut bener ya itu babaliut tapi bener kan aja di dunia mah jalannya berliku-liku tapi kudu lem tadi bener mah berliku-liku tapi lem malu kucing tangke mah wabi bade pikir sadayana nah sabab supaya terlihat ini supaya teringat oh itu orang itu bisa dilaksanakan ibunya wilujeng komoran siang minal aidin wal faidin maafkan agar kobal komisi wal kobal ibunya orang agama Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabi rasulillah amin Allahu ya rahman ya rahim Allahu ya rahman a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa bihamdika bimajidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ahli sultan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa abain hisab wa ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma tawwil umurana wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa anishari wa inna bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma afina bahmi nabiyyina wal mursalina wa malaikatika muqarrabin Allahumma yassir lana umurana kullaha bil khairi wa la tu'assir alaina bi fadlika wa junika wa karamika bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ila hadratin nabi al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim